Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa pada pangdangu deui tiasa sasarangan deui suksana semung di Cumantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang ngawitan dongeng enggal dina jejerna Khodam. Dina dinten ayeuna teh bagian anu ka hijina. Mudah-mudahan dongeng ieu teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebramana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wae ayana diceklakna sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang ngamulai seni urang seni tradisional Sunda. Yuk urang di Bandungan wae pidanganana Khodam ieu cenah ngadangukeun prung. Para mitra kaum dangu sadayana di hiji daerah hiji desa anu sebutna Desa Cileutak. Desa Cileutak kasebutkeun desa anu gede. Jalmana di desa eta teh nu rada beda jeung desa-desa lain. Desa Cileutak mangrupakeun desa anu subur sebenarnya. Mayoritas di desa Cileutak teh jalma teh hampir sararea dagang, langka anu tani. Sanajan memang aya oge nu tani kur hiji dua we. Di desa Cileutak loba keanehan-keanehan anu nyangkut hal gaib tangtuna anu teu kaasup ku pikir teu kahontal ku akal keur urang desa dinya. Saperti anu ngaragaji hudang deui geus buntung teh make jeung hudang deui. Kampung Cileutak aya karamat. Eta karamat teh anu cenah mah aya anu nyebutkeun jawara ti anu, aya anu nyebutkeun makamna urut gegeden ti karaton zaman baheula. Rupa-rupa eta karamat teh disebutna tur kasohor karamat anu memang geus kasohor ka mana-mana. Disebut karamat makam Eyang Cakra. Biasa ya kuncenan setiap Salasa jeung Jumaah di eta karamat sok menikot. Wah di mana-mana aya. Tapi memang eta makam teh kasebutkeun lain pamujaan, lain pamunjungan. Nu daratang ka dinya oge kadon jarah we hungkul. Teu meunang di daerah ditu mah. Kajeun jelemana rada baralegug, rada bararagajul, barudak pamudana di daerah dinya rada teu areuceug. Tapi aikan masalah munjung mah kasebutkeun eueuh we meureunan kitu da teu apal. Di hiji imah eta imah teh cukup lumayan we kasebutkeun nya. Bisa disebutkeun beunghar henteu, miskin oge henteu. Hiji lalaki anu geus setengah tuwuh nyaeta ngaranna Mang Nardi jeung hiji awewe nu sarua we saumur salaki jeung pamajikan yang ngaranna Biejoh. Pas sore Biejoh jeung Mang Nardi harita nu keur ngalepus udud bako. Ngarasa bingung tur heran ku sikep nu jadi anakna nu teu beunang diwarah nyata nu ngaran si Kawak. Ari si Kawak teh umur 12 tahun. Sedengkeun Mang Nardi sapoena nyata dagang biasa. Ngiriditkeun ka saban kampung teu kasebutkeun mah didinya teu kasebutkeun desa itu kasebutkeun desa gede desa Cileutak. Mang Nardi dagang kadang-kadang sok monok di kampung-kampung teh lamun misalkeun kapoekan mah ngan kabeneran kaparengkeun dina poe harita memang Mang Nardi teu dagang geus sababaraha poe lantaran nyeri suku cenah. Teuing ti Tajong teuing ti Dikes kan baru suku nanti sabelah nu belah kenca.
Bejo anu rajin harita sok ngaburaan we make cikur jeung bawaan teh beas nyata mangrupakeun beas beunyeur biasa dikepah terus dibalur-balur. Nya lumayan hasilna teh Mang Nardi ge. Pok Mang Nardi harita bari culang cileung neangan nu jadi anak nasi kawak nu teu isuk teh katingali. Lain mana? Ari si kawak si kasabalan teh ka mana cenah? Teuing atuh si kawak teh. Mani sok budak teh lah, ampun aminya. Kamari balik-balik puncunur gara sirahna. Ya kunaon? Cenah mah teuing gelut teuing di. Teuing dah, atuh ngomong si kawak teh. Bapak teh geus era sabenerna mah ku urang warga dieu teh. Kalakuan si kawak anu teu euy ti leutik eta ti. Untung nama sakola henteu si kawak teh geura. Ngan teuing da budak teh. Teuing saha nu nitis ka si kawak si kasebelahan teh budak. Aduh, ngerakeun teuing. Cengaran si kawak teh di abapa. Tapi ka mana-mana teh budak teh, ulina teh. Nu matak oge, bingung aneh. Geus we urang ditanyakeun gara kemari teh ka Bah Lili. Kan kemari teh ngaji, isuk-isuk teh nanti sore teh ngaji. Si kawak teh balik-balik. Teu balik kitu kamari. Kabarnya sorangan teu balik si kawak teh. Kumaha cenah cek Bah Lili? Eueuh cenah si kawak ngeueuh ka dieu cenah. Astagfirullahaladzim, cenah si kawak ka mana atuh? Budak teh kunaon? Ceuk teh salah naon indung teh ieu jeung bapa teh. Tapi kakeun kawas kitu mun konggang mah aing hayang deui boga anak hiji dino hideng gitu. Aduh, pun ngaheurepan si kawak mah ampun geuing ngalawana ampun deui. Kamari buncunur sirana sukan kunaon atuh? Teuing tanya oge ku kunaon atuh sirah maneh baloboran ku getih kitu. Lah cengar-cengir maneh teh geura. Lah ujug-ujugna nanyakeun sangu we geura. Geus asak sangu cenah mah. Sia cek aing teh ngalasuluh henteu naon henteu ieu. Sangu hayang pang seubeuna pang dedetna geura. Kudu kumaha hanya ngalang hareupanana budak yeuh. Jeung kudu ka mana ngobar ngaberna. Pira ku rek nepi ka kolot ayeuna si kawak teh 12 tahun teu robah-robah kalau beuki parah geuningan. Rumpat rampidna geura. Si kawak anakna Mang Nardi jeung Beejo. Anu kalakuanna aneh si kawak teh. Bangsat teu katulungan. Geus jadi kacapangan si kawak teh bangsat. Hayam, domba. Si kawak teh geus ngajaran, ditewak, distorkeun ka kepolisian setempat. Da teu kira-kira malingna teh si kawak mah geura di imah lurah. Buah sakebonan diangkut ku si kawak. Si kawak teh henteu weduk, henteu gagah, diteungeul nyeri. Si kawak teh baloboran ku getih lamun diteungeul oge irungna atawa kumaha teh. Pernah si kawak oge di kan heueuh da. Di pihak kepolisian ge bingung, ek di ku penjara, da leutik keneh si kawak teh umur 12 tahun atuh. Ari teu dibere perhatian kitu da geus puguh ngaruksak budakna. Hayam, domba. Geus puguh bangsa balong mah ku si kawak diaprak kabeh. Geus para apal, isuk-isuk mun eueuh atawa lauk para raeh urut ngadekan. Anu teu kaangkat. Berarti hasil si kawak, hasil ciptaanna si kawak we. Sedengkeun si kawak teh boga batur tiluan. Ngan heuh ayeuna tiluan mereka bawa we ku si kawak. Ayo cenah urang ngaliwat. Eos tiluan. Bisa diakeunna teh heueuh. Maneh kudu mawa beas cenah kitu. Keun aing nu neangan dahareunana, nu neangan deungeunna. Balik ka dinya disararaung. Si kawak kadinya mau lauk, mau hayam, kitu jeung kitu we saban poe si kawak. Geus banel. Dicarekan kudu jadi indungna di tengelel. Etana teh atuh puguh we indungna beka ceurik nyarekan si kawak. Ai Mang Nardi mah jarang aya di imah. Mun aya we bapana si kawak pada imah, tara balik teh kawas peuting kawas poe harita. Geus 2 poe si kawak teu balik. Indungna ketetengan nanyakeun ka guru ngajina nyata Bah Lili anu teu cepet jauh teuing. Eueuh cenah. Indungna nepi ka bingung kudu kumaha carana si kawak, kudu ka manakeun si kawak. Pasantrenkeun ka mana supaya hideng indungna teh. Heuda pernah dipasantrenkeun anu rada jauh ti dinya nyaho-nyaho geus aya di imahna si kawak mah. Balik di pasantren indungna balik jeung bapana
si kawak nuturkeun paneureunana. Inung nepi ka imahna si kawak keur diuk we cineluk harita dina begolodog. Maksudna lain dina golodog da. Geus modern ayeuna mah. Sarajan imahna teu mewah oge nyamang Nardi teh tukang dagang kasebutna alus we imahna mah. Sarajan teu mewah gitu. Lain zaman baheula da ieu mah zaman modern gitu. Dina hiji waktu si kawak harita anu keur ngadedekul sisi walungan. Si kawak ngadedekul di walungan teh lain naon, manehna ngintip lantaran balong anu aya di sisi walungan teh sok guyur cenah. Paribasa ku sero, paribasa ku dedem ku naon we. Lantaran laukna teh sok ngaleungit wae, sedengkeun si kawak anu sok dituduhna wae, da beungan si kawak memang bangsat panai si kawak. Karena ge kawak atuh bangsat kawakan si kawak. Aneh aing mah euy. Hehe, kunaon nya yeuh? Lauk teh eueuh nu ngabedakeun tapi eueuh nu ngala. Tapi mah eueuh laukan. Moal kitu ku sero aing mah yeuh penasaran rek ngintip we di dieu. Terus si kawak tuh geus eueuh kasieun si kawak mah. Elmu teu boga si kawak mah, nanaon teu boga. Tapi anehna teu eueuh kasieun budak teh. Jeung teuing solangan kakalenepan we si kawak mah. Bubuhan bangsat beureun ongko geus kalati si kawak mah da. Da inga bangsat mah tara mawa batur si kawak sorangan we kakalenepan. Datu warga dinya rek newak budak leutik. Disiksaan nepi ka bebeakan budak leutik kudu coba cabokan we hungkul buncunur geus tah balik si kawak mah. Leuwih teh kitu da. Si kawak ngadekul ti sore kira-kira sabada magrib meureunan. Geus kadenge adan magrib ti ka tebi ti kajauhan dina pangeras penting keleuweung di ditu di dieu maulum di gede di kampung desa atau gede masjid ngajajar we di ditu di saban RT aya. Si kawak mah hare-hare we ngadepong maneh teh. Sugan jeung sugan cenah aya naon kejadian. Kedah cenah sok aya macan, sok aya naon eta ka balong eta teh. Kabeneran eta balong teh balongna Bahdira atanapi Haji Dira. Jalma pangbeungharna we di dinya mobil geus sabaraha hiji paragi ngakutan kalapa, paragi ngakutan cau sagala rupa we hasil bumi dibawa ka Bandung ka kota. Si kawak harita ngadempes diuk dina catang kalapa. Beuki peuting si kawak. Panonna melong ka. Sanajan rada paek oge. Palamitra kaum dangu sadayana. Si kawak anu ngadepong harita dina hanapeun tangkal kalapa bari sakalian we diuk dina catang kalapa dina jajalaneun harita. Awakna nonghel dina tangkal kalapa harita. Sirahna anu ngarasa penasaran harita. Sedangkeun di gigireunna teh mangrupakeun walungan anu teu sabaraha lila atarpi teu sabaraha gede eta walungan teh. Aneh mana mana cenah aya geuningan. Nah, aya jurig kitu nya. Si kawak harita sakainget we ngomongna teh. Budak leutik umur 12 tahun anu eueuh kasieun. Ludeung, wani jeung sajabahan. Ah, waing mah didagoan sia. Cek si kawak harita. Si kawak harita ngadempes we. Waktu beuki peuting, waktu beuki peuting. Kejadian anu aya di balong teh eueuh nepi ka waktu peuting teh. Kadenge adan Isa cenah bejana sok tos Isa ayana teh si kawak harita beuki manco. Setengah 8 perkiraan
Tapi ka jam 8 eueuh. Jam 10 eueuh. Si kawak geus digemrong we ku reungit. Oh, aneh eueuh sih cadah teh yo. Cek si kawak. Culang cileung si kawak ret ka luhur. Katingali tangkal kalapa teh henteu luhur-luhur teuing. Si kawak ngerasa haus. Siga di nu manehna we. Padahal mah eta kebon teh antara sawah jeung balong teh nyata nu haji dira. Si kawak harita gura-giru naek. Ah, aing malah rek naik we. Tinggal kalapa ah. Ji, minta kalapa. Cek si kawak harita. Engsrok naik ka luhur. Pit. Langsung we. Si kawak harita ngabeut-beut kalapa lantaran memang teu moal bedog. Si kawak harita seungeus kalapa katingali beulah tur ngucur caina ka mana-mana. Sabareh ku si kawak di tanayan we si kawak. Saterusna dijojok kana harita ku bangke batu. Didagor-dagor kana batu lantaran di arah jerona. Sageus beulah si kawak harita ngadar duwegan we. Lung. Eta kalapa nu geus beak teh, nu geus barulah hancur teh, dialungkeun we ka solokan. Sageus seubeuh si kawak harita ngadepong deui we. Ningali kana galengan anu mana katingali urut tai sero sagala rupa di dinya. Waktu beuki peuting, kaayaan oge beuki tiis. Si kawak encan ningali nanaon. Saterusna si kawak gigisi kana panon lantaran karasa tunuh jeung heuayu we si kawak teh. Bekila nunutan si kawak karelek we. Tadina si kawak hayang ningali naon kajadian di eta balong lantaran balong anu haji. Dira teh memang beak wae, tapi nu ngala tanda-tanda dia laku jelema ngan anu jelas dicuriga teh nyatana sero. Jeung si kawak sorangan ge dicuriga lantaran geus kanyahoan si kawak teh bangsat. Sararea nuduhna teh geus pasti si kawak cenah. Tapi Haji Dira memang ngontrol teh tapak jelema, mah mungkin si kawak nguseup mah gitu. Sabab si kawak mah tara nguseup, paling oge dikadekan ke bedog atawa disair kitu cek juragan Dira teh. Si kawak nu teu karasa harita lantaran meureun geus peuting geus hampir jam 12 reup we sarehna pun tangkal kalapa. Sirahna nu nyangkere harita dina catang kalapa. Dina galengan teu sieun aya orai, teu sieun aya naon mangkaning di dinya masuk loba orai welang oge kadarinya. Si kawak hees we tibra menit sasegerekan. Dina impian si kawak harita ngimpi papanggih jeung aki-aki. Ngan anehna eta aki-aki teh teu ngomong teu naon. Hantem we silat aki-aki teh. Si kawak anu bingung harita nanya ke aki-aki. Ki, aki teh saha ieu teh? Eta aki-aki teh ngareret-reret acan ka si kawak. Si kawak anu neuteub seukeut. Saterusna ngadeuketan aki-aki. Ningali cai dina mangkok harita teh ku si kawak langsung we regot di neumeuh si kawak. Aki-aki kudu bangareret we. Bari seuri. Aram gadol ieu budak teh sia bangsat. Aki-aki harita. Ursak kitu we, ai diajakan ngomong mah ku si kawak teu da. Teu daekeun emalan. Set. Aki-aki masang kuda-kuda. Si kawak anu diuk harita dina golodog eta aki-aki teuing di mana? Jadi nyaho si kawak oge da eta mah dina impian. Ngan si kawak perasaan teh memang teuing di mana? Asa asing daerah teh. Tukangeun eta imah teh batu mending jungkiring gedena karena jeung hideung deh. Si kawak anu manco harita neuteub ka aki-aki. Eta aki-aki teh awakna sesegna keranan. Kenca katuhuna aya gelang bahar anu dipake ku aki-aki. Ki, aki teh saha teh ya? Si kawak nanya deui harita, bari nangtung ngadeuketan ka aki-aki. Di deuketan eta aki-aki meuni seungitna keranan seungit minyak. Ngan si kawak mah teu nyaho eta minyak naon, ngan seungit we intina mah lain seungit kelek. Si kawak harita nempokeun gerakan-gerakan aki-aki. Curelat, aki-aki harita ngacurelat. Si kawak harita nuturkeun ecelen-celean. Si aki bisa gancang kitu nya. Eta aki-aki saeutik oge teu ngareret ka si kawak nu cengiran sorangan. Bari nurutan gerakan manehanana. Curalit. Si aki harita curalitan, cele dina batu. Pindah deui kana batu anu lainna.
Pamitra kaum dangu sadayana. Si kawak harita anu dina paimpian milu latihan jeung aki-aki. Eta aki-aki sanggeus beres menang sababaraha jurus meureunnan dibari dibulak-balik eta jurus teh. Si kawak sacara teu sadar nuturkeun eta jurus-jurus. Bari jeung hayo we ngocoblak si kawak teh nanya ka aki-aki. Ki, ari ieu teh naon ngaranna Ki? Si kawak harita. Aki-aki ku tiba ngareret hungkul ngomong mah henteu. Jorelat, aki-aki harita ngajorelat. Naik kana batu anu kacida pisan luhurna. Si kawak oge harita sarua hayang miluan ngajorelat. Tapi borora kur dua lengkah paling oge ngajeleng teh si kawak. Aki-aki anu ningali si kawak hayang nurutan manehanana harita langsung we seuri. Cek aki-aki kur sakitu-kitu na we seuri. Si kawak anu kesel harita maledog ku batu ka si aki-aki. Basur si kawak harita maledog. Da maledog anu tempat tenaga teh we biasa. Aki-aki harita baledogan si kawak make batu nu sagede peureup harita bakatu kesel. Jorelat. Eta batu anu dibaledogkeun disamer make huntuna aki-aki. Si kawak kerung harita bari mundur ka tukang. Lain sieun si kawak marangan cerihil we seuri. Alus Ki euy. Nah bisaan Ki. Si kawak bari neangan di batu harita kan balawar we dialungkeun deui. Anu hiji mah disintreuk harita di tengah-tengah ku aki-aki. Prai batu hideung anu kacida pisan teu asna teh ngemprai harita. Langsung bitu sabada harita jiga beas paburantah. Si kawak harita nu kerung. Aneh aki teh boga naon Ki euy. Naon aki teh jadi hebat kitu Ki wing hayang Ki. Si kawak harita. Aki-aki teu nolih ka si kawak harita kan leos we, aki-aki ngaleos harita. Bari ngaheheotan segala rupa. Cek aki-aki harita si kawak barelet we atuh nusul ka si aki. Anu geus ngaliwatan kana batu culang cileung si kawak. Ki. Aya aki di mana Ki? Cek si kawak harita. Urat reret. Bari nangtung. Anas capek-capek si kawak teh naik kana luhur batu eta da lumayan luhur eta batu teh. Kudu ngangkarayapan heula kana tangkal anu lain. Tapi sanggeus tepi ka duhur si aki teh eueuh teuing ka mana. Kadenge ku si kawak nu heheotan ti kajauhan. Si kawak harita lumpat nyusul sora anu heheotan teuing di mana. Ki. Aki. Si kawak harita gogorokan. Las sora oge teu kadenge. Si kawak harita culang cileung. Barang keur kitu harita katingali ku si kawak. Aya nu seuri tukang ngeunanan. Korejat si kawak harita ruas. Nepi ka keun ngagedebut si kawak teh. Ai pas hudang si kawak geus nyangkere dina balong harita. Geus nemer. Korejat si kawak harita ngorejat eta balong teh nu jerona kur tiba semet dada meureun. Si kawak kokojayan dina waktu harita. Aduh. Aing teh ngimpi adah. Aduh, aing mah ngimpi aduh. Jam sabaraha ieu naon aing kalangojay teh ngabeuting ieu teh. Cek si kawak harita. Nu sakalian basuh manehna teuleum sagala rupa. Si kawak aneh. Dina teuleumna ayeuna asnaha cek si kawak. Teu karasa eungap cek si kawak. Si kawak teuleum ka ditu ka dieu harita. Eta balong anu sakitu legana diaprak kabeh bari teuleum ku si kawak. Sanggeus seueuh teuleum si kawak teu sadar ieu si kawak teh napasna nu kuatna keranan dina waktu harita. Beda jeung samemehna. Si kawak harita naek ka darat. Soledat deui rantara-rantara da leuleus tuurna. Meureun dari nyorojod ku tiris. Saterusna si kawak harita ngagibrig di luhur sanggeus aya dina gelangan. Gog nagog si kawak teh. Ras inget kana tai sero. Si kawak harita ngedepong deui sugan we aya sero cenah cek si kawak. Ngadedek ku sakitu lilanan we ka baju garing ke sero teu muncul-muncul. Sero teh ka mana cenah si kasebelan teh?
Duh, yang lapar ya. Cek si kawak bari ulah teret. Katingali dan deket saung, aya saung di nyata aya sawah saeutik. Aya tiwu sobara dapur tiwu teh. Kawak karita nyerengeh. Ah, aing ngadar tiwu ah. Cek si kawak karita. Tiwu teh harita dijejek dipotongkeun. Saterusna disisil we make huntu. Tiwu teh tiwu beureum. Nya tiwu koneng, nya tiwu beureum rupa-rupa teh tiwu teh. Si kala karita beak tiwu meureunan. Tah satangkal ngaranna teh kira-kira sagede pigelang leungeun bari jeung ukur beak saeutik si kawak. Da seubeuh meureunan. Sanggeus kitu si kawak karita ngagolerkeun awakna we di saung di dinya sakalian. Tekung sirila keleuweung sarana adana subuh. Si kawak oge ngorejat harita hudang. Ulang cileung si kawak terus ngadekul. Kamana wing ayeuna bapak wing sini kitu nya duh. Ingat si bapak teh sok galak ingat ah. Mung balik ah noong tapi kalem ka imah. Cek si kala karita bari init. Leumpang sorangan. Mangkaning ti eta tempat nepi ka lemur teh lumayan rada jauh. Aya kana satengah jamna. Si kawak anu leumpang di sisi lemur. Mapai-mapai jalan anu ngemat gede jalan teh gak ente-ente. Iya. Jalan ngapela jalannya jalan koral. Da kabelah dinya mah ka dituna kampung. Jadi encan di aspal ieu ke pemerintah oge. Jalan ka sawah we anggap eta. Tapi sanajan koral oge da. Lain koral garade teuing, koral leutik we. Motor oge da mun ngojek teh ngarebut di dinya. Si kawak harita leumpang ngaliwatan Karamat, nyatana Karamat Cakra Dinata. Karamat yang Cakra Dinata katingali sok loba wae jalma. Tapi kaparengan dina waktu harita mah eueuh jalma. Tunga tengok si kalak teh. Biasana di makam ieu masuk lebahakaneun aing ah dahar di dieu ngan yo. Cek si kawak harita. Urat teret ka kenca ka katuhun nu jaraga areuweuh tu kasarare meureun teh biasana di dinya masuk aya kuncen cek si kawak cek urang dinya mah teuing saha kuncenna. Si kawak ngengklak we asup eueuh ka sieunna keranan teh budak teh. Bubuhan meureunan teueuh bangsat si kawak. Jadi eueuh ka sieun we asup anu kana ditu ge. Sanggeus aya di jero eta karaman anu hururung harerang. Lampu mah harurung di kade eta teh. Ningali si kawak eta makam anu katingali harerang bararesih. Sarenge si kawak nyerenge. Inget jalma nu kadinya teh sok marawat dahareun, boh naon sugan we cenah aya nu ieu. Aya nu tinggalin. Katingali ku si kawak harita aya cangkir nu disian kopi, nog segala rupa meureunna sasajen eta teh. Ah iya geus ngeunah jiga ieu mah jiga mang nang bieu meureunan. Nang bieu jiga mah. Ah ya kan ah. Cek si kawak harita beri dambuan heula congcotna teh. Tapi tatela masih kena alus teh sangu teh jigan mah bener. Dina tadi sore eta maksudnya peuting ieu peuting ayeuna da tara beurang. Sajen sok peuting we. Antara jam 10 jam 8 meureunna nya sajen. Kawak anu nyengir teh sila dina nyangeurepan balas terang anu pinuh ku dahareun. Nog aya kana sabaraha hijina can nog anu dibelahan. Terus sisina teh cai kopi. Teh manis. Terus oge nang teh cikopi amis, cikopi pahit, teh manis, segala bubur beureum, bubur bodas. Tambah di daging hayam aya sabaraha sirih, tambah rokok we meureun urang barang beureum rokona teh. Si kawak anu nyengir teh beukeun udud si kawak pancan beuki udah leutik keneh.
Palamitra kaum dangu sadayana. Si kalak anu ningali sasajen harita lengkap segala rupana aya. Lantukna eta balastrang ku si kawak dicokot. Aya 3 balastrang anu kebenaran sasajenan. Ngan aya nu sabalastrang deui mah harita katingali teh. Aya kemang jeung sajabana. Si kawak harita ningalian. Saterusna eta balastrang anu 2 mah dibawa ku si kalak. Ka tukang kaluareun pakarangan eta makam. Tanggeus aya dina tembok dina teras di luar harita anu mal kira-kira malah jelema nu ningalieun we. Si kawak sila harita. Alah, dahar ngeunah yeuh. Si kawak harita blewek, si kawak harita kadar sangu. Anu pulen nekeranan sangu teh sangu pilihan tangtuna. Jang kanu bangsa kitu mah sanguna teh pilihan. Moal aya sangu anu biye. Beda jeung jelema anu biasa biye we sangu teh. Jang kanu kitu mah dah heueuh sasajen-sasajen mah sanguna aralus. Eta sasajen ku si kawak harita nepi ka beakna. Lantaran ti kamari si kawak teu dahar, kudu menang 2 gan we hungkul. Si kawak kadar eta sangu teu teurap. Duh. Aduh, alah. Ngeunah yeuh aing mah duh. Namun saban poe kawas ki teang ku aing saban poe kitu. Teang ah. Si kawak harita boga pikiran aya teang saban poe. Balastrang anu urut dahar teh ku si kawak harita dia pulangkeun deui kana urutna. Timihan nyatana ku kemangan anu eta. Sedengkeun anu teu kadahar mah anger we diweuteuhkeun ku si kawak. Henteu di coceng saya ketika acan. Kan peda nog sangu kopi we nu amisna aya 2 gelas kopi teh. Gelas pahit atau kopi pahit jeung kopi amis. Anu di lain dina gelas tapi dina eta teh dina daun cau we seperti biasa ditikurekeun teh. Sangeus seubeuh si kawak harita beuteungna melenung. Saterusna si kawak harita leumpang, luak liuk. Leos we init si kawak teh. Waktu anu katingali geus rada beurang. Sarongceng tihang di bawah wetan geus katingali ku si kawak. Anu katingali ku si kawak jalma-jalma anu rek init ka sawah. Da urang dinya mah sok loba nu ngagaru. Eta jalma bapak-bapak harita nempo si kawak anu leumpang sorangan. Di mana maneh teh kawak? Tos ulin mang. Ka mana? Cek si kawak harita. Teh kagaru atuh ieu mah kuning kieu mah. Nah, ngagaru teh kumuning mang. Ya kawak. Oh, nah tuh kumang we talian. Siap babal sia. Aing teh cek si Mang harita amek. Engko manehna nu nanya tapi amek kayak ku si kawak gitu. Sorry sia maneh teh. Di mana maneh teh? Hah? Tos maok. Mana maok mang teu mau nanaon mah teu maok atuh da. Mang kebulah mana meuing maoknya. Si kawak harita. Si Mamang harita ditanyakeun perkara maok harita langsung ngahuleng bari jeung molotot ka si kawak. Buset sia kasabelan. Nanyakeun maok ka aing deulun sia. Tuh kabelah ditu tuh. Ka Cikalapa beureum gara jeung maok mah. Cek si kawak atau cek si Mamang harita nuduhkeun ka daerah anu jauh nya tara Cikalapa beureum aya di dinya. Si kawak kudu nyengir we. Geus mang ah, sok wilujeng atuh mang, wilujeng ngagaru. Cek si kawak harita. Tas si Mamang mureleng harita bari nepteup ka si kawak teu make sendal capit-capit acan memang tara make sendal capit. Hideung si kawak belkir. Si kawak ngaleos harita, si Mamang harita gogodeg ningali si kawak. Karunya si Nardi yeuh. Jeung si Ejoh boga anak nu kasebelan kawas kitu. Da aing ge nyaho atuh. Indung bapa namanya nyaheun akaranan sanajan kitu oge. Tapi da anger we sing dipikanya ge si kawak mamal ieu. Cek eta tukang muning. Tukang muning anu langsung we ngaleos deui. Nu ngarasa kesel we puguna maka si kawak. Sedengkeun si kawak harita nu ngingking ka Pilmuran. Kaayaan di Pilmuran anu geus rame lantaran geus rada beurang. Si kawak oge da teu gagancangan leumpangna bari urat reret we si kawak. Katingali jalma-jalma isuk-isuk keneh nu rek kabararu anu rek palasar anu memang teu jauh da
aya di daerah dinya we pasar mah. Henteu karu jauh henteu ka kota, di dinya ge sok aya ngan pasar mingguan. Seminggu sekali aya teh pasar teh. Di subuh aya teh. Ngeusan-ngeusan jam 1 beurang jelema teh. Untuk kemis nyampe minggu gitu. Jadi sa minggu teh aya 2 kali gitu. Si kawak luha loho harita geus tepi ka pasar dari liwatan ka manehna teh ka imahna teh nya tarang liwatan heula pasar si kawak. Si kawak harita ningali cocokan mobilan anu gede. Gog si kawak harita nagog. Mang, Naon jang? ari ieu teh naon, Mang? Nu kitu teh ngaranna mobilan nya teu hafal. Teu Mang, tadi di mobil rek tina awi. Nah, ieu mah tina naon, Mang? Eta mah tina plastik jang. Oh, sabaraha Mang nu kieu? Murah nu kitu mah kur 25. Cek si kawak, cek si mamang harita. Beri ngeneng-ngeneng mobilan. Bisa diajaran heula, Mang. Bisa sok. Sok talian. Aya talina, Mang. Ya ye talina ye. Si kawak harita ditapang naliankeun ngasongkeun eta mobilan. Ya mah atuh talian. Oh sok. Si mamang atoheun harita. Sugan teh nyawe meureunnan. Si mamang harita langsung nalian mobilan tuh tinggal itu. Ren cek si mamang harita. Si kawak anu nyengir harita. Halus Mang nya. Nya puguh Wing diajaran heula Mang nya. nya sok. Si kawak harita langsung we nagog. Ren. Si kawak harita bari memetot mobilan. Si kawak harita metot mobilan terus we ke belah wetan. Si kawak teh rek balik we ka imahna si kawak teh. Jang. Tukang dagang harita lulumpatan. Si kawak harita nyumput. Tukang dagang na kayak gini. Cek si kawak harita bari nyumput harita dina deket pagar. Si kawak harita mau mobilan. Sedangkan si mamang lulumpatan. Jang. Ai si kasabalan ka mana cenah budak teh. Duh ampun. Neangan saha mang? Eta budak bieu. Ngajaran mobilan ditapang naliankeun. Ayo mobilan teh digusur ajaran heula nyesok cekeng teh. Mobilannya dibawa we. Ayo pek terus labas dibawa tas si kasabalan teh duh ka mana nya? Emang budakna kuas kumaha mang? Hideung budakna teh. Make carana ponog, sontog. Make kaos. Bukna rancung. Eta jalma nu nanya hari tengah ulang. Si kawak itu. Sajang. Moh kitu si kawaknya. Si kawak teh sajang. Aya budak urang dieu ngan heueur rada teu hideung eta budak teh. Bangsat eta budak teh. Tapi da disaliksa ada budak leutik atuh bingung. Oh bangsat jang, aduh ampun aing mancan ge ngalarisan geus dipaok eta mobil makanya mobil nu halus nu PPU-an teh hargana 25.000 da beuteung ngajual teh. Da ka mana tadi ini teh? Ka ditu kawetan ka ditu. Cek si mamang nuduhkeun ka belah wetan. Anu berasna teh nya tanah ka imana si kawak ka ditu. Eta akang-akang harita ungut-ungutan sebab geus nyaho politik si kawak manehna oge geus apal we. Da si kawak memang bangsat sebenarnya. Kan coba omong we da hoream kudu bantuan beureunan. Da percuma cek si mamang oge. Ya mang atuh mudah-mudahan we atuh mang dipaok hiji mang sing menang rezeki anu berlipat atuh mang. Nya jang ku aya kahayang mah kitu tapi dah hayang payu 2 siki atawa hiji ge liurna kerana nah ieu kalah dipaok hiji mobil nu panggedena deui. Nu alus lah ampun aing sial. Atuh ruga tutuh we mana tadi nincak tai kotok di reka dieu teh. Sok rupa-rupa si mang. Nya asli mang. Kitu bujang. Anjang geus bae lah dikelaskeun we ku mamang mah. Tah kitu mang lah meh teu ieu jadi kabuberat. Ceuk eta akang-akang. Atuh ngaleos we harita si mamang ngaleos deui si kawak harita nu ngadepong we. Dina hanapeun tangkal caliandra harita teh ngarumpuyuh. Sanggeus rada jauh harita si kawak kaluar bari motot ke mobilan. Cek si kawak harita.
Para mitra kaum dangu sadayana. Si kawak geus nepi ka imahna harita. Katingali imahna teh jempling. Lereng si kawak harita kapipir. Kamana itu cara rempling ge si mah kamana nya? Duh, Si kawak bari mukakeun panto dapur. Pas didorongkeun eta kabeneran panto dapur teh dikunci ku si kawak. Si kawak harita langsung we asup ke panto dapur. Langsung harita ningali kana tetenong segala rupa. Ningali dengan sangu si kawak meni kumplit nekeranan. aduh kebenaran pas datang ya dengan sangu, aduh nikmat. Si kawak harita. Eta lah aya pais belut segala menang bapana meureun ti sawah. Da kebenaran kamari kan samemeh ti dikes teh bapana. Ka sawah sempet heula ka sawah. Henteu dagangna teh nyata Mang Nardi teh geus aya 3 poena. Tadina rek ka sawah, aipek teh kalah ti dikes dina galengan. Jadi we tungtun mah ka sawah teh kasakur sakali-kalina. Si kawak harita ngahekak we dina kursi meja makan anu pinuh ku sagala rupa. Pures dina waktu harita ku si kawak. Sanguna mah saeutik deungeunna we hantem dihajar. Sanggeus beuteung na seubeuh si kawak harita init ka tengah imah. Got harita nginum cai kopi anu bapana nu tinggal nyesa satengah deui nu aya dina gelas. Tuluh aing aja aing tuluh. Cuk si kawak harita. Bari ngusapan tarangan nu karasa lieur. Da teu pais-paisan, pais lele, teh pais belut. Anu sakitu lobana sakit beak ku si kawak. Kur nyesa teh sambal goang we hungkul jeung sayur kangkung anu tinggal saeutik deui ku si kawak. Nu lainna mah buras kabeh ku si kawak. Antukna si kawak harita nu ngarasa lieur. Mukakeun panto kamarna. Da imahna mah gede si kawak teh kasebutkeun nya. Bapana teh da tukang dagang lumayan we imahna teh. Sarua jeung batur gitu. Si kawak asup ka imahna. Buher we si kawak harita sare kacungkelkeun awakna sakana kasur anu empuk nekeranan. Kadenge kerek nawe nyekrek nekeranan. Sukuna ngadadangkak si kawak teh. Genah tu maninah nekeranan. Sedengkeun Mang Nardi harita anu ngajak pamajikanana nyata kanu jadi dulurna lantaran cenah dulurna Mang Nardi teh nya kapi adi lain dulur petuin kapi adi teh rek ngarayakeun hajat gitu. Rek nyunatan, pesan baju ke Mang Nardi. Mang Nardi harita pok ngomong. Lain enoh. Kira-kira baju nu umur setahun meureun nya nu kaos kitu nu ti heula teh kitu meureun. Nya Kang kos kitu nya pesan we tilu siki mendari di sunatan umpan meureun kudu rada gombrang Kang tong anu laleutik sarua jeung nu kamari nya kudu nu gede we. Oh nya aya di imah we kayak tinggal ka imah we pilihan. Bener memang akang ge panteuga we. Non teh teu dagang geus 3 poe. Naon atuh eta suku kunaon geuning mah jeung dibebeungkeut. Nya geus pugu-pugu kamari teh dikes ieu teh sukuna teh. Di sawah di ditu tadi nama niat 3 poe teu dagang teh kapan rek macul di sawah rek kajuruan da geus na ngagaruna mah tinggal ngajuruan hungkul. Ipek teh dasar sial atuh da. Oh, tapi ayeuna teh naon Kang? Nyantu sih ngan nya rada nyakslak we saeutik. Aya geus atuh lah hari kitu mah tinggal ka imah we maneh noh. Nya Kang kae peuting meureun ka imah. Tong peuting atuh sore we engke sore. Nya tuh. Ada akang ge mawa ka mana-mana suku nyeri keneh barora kuat dagang. Dagang teh apa meureun lempangan. Darek mawa motor panari dagang ka kampung-kampung mah jalan-jalan mah bisa ka ditu ka dieu mawa motor teh sok lah. Dieu lagi mawa motor teraka sabak kabeh. Itu teraka asup ka kan ngaran-ngaran di kampung masuk apa sorangan naik turun gunung mending lempang we. Nya kitu geus atuh geus sebaliknya. Yuk Kang Ma ngadaguan si Akang atuh. Ya engke deui si ka imah we ka ditu engke sorenya. Nya geus sare. Nya iraha teh sebenarnya rek dikawinkeun teh. Rek nyuratan teh. Minggu hareup moal ka mana-mana tuh. Ini hayang katungkulan lah. Da mengarijung dulur-dulur sakabehanana. Keuneng kela minggu hareup mah gampang. Aya geus satunya noh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eno harita nu kasebutin adina. Tapi adina manehanana.
Nutup keduaan ya tena Kabe Ejo jeung Mang Nardi. Salakina alhamdulillah halus milikna atau gawe di Jakarta balik saminggu sabulan sakali oke sok mah duit gede wae teh salakina teh. Tingkana naon cenah gawena? Gawe namanya biasa we. Karena bangunan eueuh deui ti dieu mah ka kota mah kada bangunan gitu. Oh deh paling bahan dagang es naon we da. Dia mayoritasna pandaragang jelema teh kabeh oge. Di desa ieu mah. Harita duanana bari ngobrol we leumpang harita papangih jeung tetangga ngarobrol heula. Nu saterusna leumpang deui. Di mana ieu teh geuningan? Tadi si Eno pugu ge. Pugu awan rek nyunatan cenah. Oh, nah geuningan henteu dagang gitu nya di. Pugu ge. Ngahaja pugu eureun teh kamari teh. Maksud teh teu dagang teh nya arek macul di sawah, arek kajuruan, kayak di Garuna mah geus. Ipek teh ngadon ti Soleda ti dikas tuh. Jadi suku ge bareuh we tuh. Atuh jadi teh bisa gawe merenya. Kudu gawe sapoe we hungkul tadina. Rek 3 poe cing teh anggeus 3 poe oge ngajuruan. Tungtung manita si HR we geus. Atuh. Ka mana deui? Arek ngarit yo. Rek eta boga mae kamari budak meuli mae tuh. Aya teh nya. Nya sok tuh belah ditu tuh ngarit masih si walungan itu tuh. Nya we kadinya we ya pugu. Sanggeus pugu kitu mah harita duarana ngaraleos we. Si mamang anu mau arit harita ngaleos. Anu teu kungsila geus nararepi di ka imahna. Gebeg. Harita bi Ejo barang ningali dapur anu molongo. Lain molongo nya melenge we saeutik teh dikoncikeun pala tadi sarapat nutupkeun teh. Kang, dapur tak salah mukanya. Ku angin meureunnan. Piraha ku angin disantelkeun di luarna. Aya satu meureun si kasabelan datang meureun. Cek Mang Nardi harita pengenan dicecupna keranan kana jadi anakna nya tanah ka si Kawak. Si Kawak? Nya kitu si Kawaknya. Nya saha deui nu asup ka imah si Kawak atuh. Harita bi Ejo asup lewat dapur. Yang kitu di Mang Nardi harita nuturkeun kana jadi pamajikanana. Tulang cileung harita. Dar heula we Bapak malah. Nya sok atuh dar heula teh heula we. Geus bareng. Geus atuh. Piringna aya teh? Pangnyawetkeun ka dikeun. Sekalian jeung cek kocokna ye. Mah make pieu da. Oh ieu kan teu make sayur caian kan. Tadinya tah belutna tadinya tah dituruban turun itu tuh. Harita Mang Nardi ngahekak harita rek dahar. Geus kumetap we sabab geus kadaeng kamu seungitna. Meni melenghir surabung teh. Nya ngaran-ngaranna Pais Balut atuh da. Mang Nardi harita mukakeun anu ditunu nanti anu ditunihan. Di luhurna make cowet si daya ucing. Kacida pisan kagetakeun Mang Nardi. Sabab nu aya teh tinggal daunna hungkul pabarata. Huluna we hulu belut aya meureun ai 3 siki hulu belut. Astagfirullahaladzim. Kunaon apa na? Ai belut teh iku dihakan ku sai huluna hungkul geuning. Bejo harita norolong harita. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ieu mah si Kawak, si kasabelan ieu budak teh. Ka mana si Kawaknya? Mang Nardi harita ninggal mukakeun anu lain. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, si kasabelan ieu beak kabeh tingali. Bi Edo harita. Nepi ke geuning ngahulang nepakan kana tarangna. Geus moal sade eta kalakuan si Kawak. Kitu lamun teu disumputkeun masih Kawak mah geus bures jeung nanaon. Bi Eno ngan kidi ge teh ka tengah imah. Terus mukakeun panto si Kawak. Nu kabeneran teu dikoncikeun ku si Kawak da tarasa umurna tara dikoncikeun si Kawak hees mah hees si Kawak. Katingali si Kawak anu keur ngabedega na teh ngajegang we sare beri kerek calawak. Kawak, sia teh. Aduh, budak teh ieu. Bejo harita langsung narik suku si Kawak nu keur ngajegang harita. Atuh si Kawak ngagurubug-ruwas harita. Aduh, mak, naon teh mak? Si Kawak harita beri gugurubugan. Panonna langsung beringas. Sia, naon-naonan. Gampleng harita. Tongongna si Kawak dibabukan ke bijah. Aduh, mak aya naon atuh? Aya naon sia?
Tah bapak mana rek dahar ngalon dibeakeun kabeh deuleu sia kasabelan. Cek indungna harita bari ngacibir kana ceulina si Kawak. Aduh, mah atuh ieu nyeri. Cek si Kawak harita bari lumpat di tirilikan. Diudag-udag ku Beno tak kana sapu harita kan peletak harita pelobas sukuna si Kawak harita babukan ku Beno. Kurang ajar sia budak teh. Sia teh kunaon datang-datang teh make jeung meakeun sakit kejol lain ulah dihakan aing mah. Saya sakeun bapak maneh karunya ieu. Bapana harita nu jirintil. Kawak, di mana wae sia teh? Ah, lari bapak. Cek si Kawak harita. Di mana wae sia? Entah di mana-mana. Cek si Kawak harita. Hare-hare si Kawak mah. Teu di mana sia? Kadi sia. Bapana nu kekerot harita lantaran amak ku si Kawak. Geus mah ngiles menang 2 poe. Ayeuna datang-datang ka imah manehna rek ngahekak dahar. Dahareunna beak kabeh ku si Kawak. Iwati sangu we tinggal setengahna deui. Si Kawak anu lumpat harita ngacrog kana kursi. Diudag kuduaan. Si Kawak harita acrog-acrog we ras inget si Kawak teh harita. Karena latihan tina ipang impian, sarenge si Kawak nyerenge. Si Kawak nyerihil. Kurang ajar sia ngalawan kakolot. Jadatis maneh teh Kawak sia. Curalit si Kawak harita ngacuralit nyobaan. Awakna nu hampang harita juralitan si Kawak. Bapana reg eureun. Kerung. Indungna harita ngareret lantaran ningali si Kawak anu teu kere-kere bari jeung bisa juralitan kawas kitu. Si Kawak anu leumpang we mengpeos harita kaluar. Hah? Kunaon si Kawak teh kawas kitu, Pak? Kunaon bapana teh kan? Jatuhnya umpan bapak gitu apa sih Kawak kunaon jadi gitu budak teh. Nya diajar ilmu disahanya. Cek Mang Nardi harita bingung bari kerung. Lantaran cikene si Kawak anu juralitan luncat tina kursi. Ningang kana nanti nincak kana lemah atarpi kana ubin menikot. Siga anu hampangna keranan. Kamana budakna? Itu di luar, Pak. Pamajikanana nuduhkeun harita nu katinggal di sirah si Kawak nu keur ngadekul harita. Ngadekul dina teras di luar harita bari ngadaharan cau menang nyamer dina di dapur. Kawak, si bapana harita. Reret si Kawak ngareret. Sia ka mana wae ha? Sok ulin ka mana wae? Hai, bapak tara ka mana-mana abi mah. Ya si Kawak harita beri cuek we ngadaharan cau harita. Lung dialungkeun ka jalan. Montong dialung-alungkeun ka jalan sia teh yang batur cilaka deun. Goblok budak teh. Cokot ka ditu. Bayang ke mas cina kuno labur dicokotna. Cek si Kawak hare-hare we. Aduh. Ramcada ya budak ampun. Da lamun lain anak aing ku aing diponaran da ieu. Cek bapana harita beri jeung kekerot peureub leungeunna meureup harita. Tapi da teu bisa kumaha-kumaha piraku. Rek nyen kekerasan maka udah jadi anak yang di penjara gitu. Si Kawak harita nu hare-hare nya ngunyar kalahan si Kawak teh. Cau aya kenal di mana da beak kata ku cewek Kawak, cau gerde. Ai sia kunaon kasurupan naon sia teh Kawak ha. Cau garade sakitu lobana teh 5 siki beak ku sia. Cokotan itu sangkangna ha. Bayang ke pas cina kuno labur dicokotan mentong ku abi. Cek si Kawak harita. Ampun. Mana? Naon, Kang? Kade. Indungna harita norolong. Naon? Tuh, tinggal di anak mana itu. Barang hakan cau 5 beak. Dari cangkang nanti dialung-alungin ke jalan. Astagfirullahaladzim Kawak. Sia teh kunaon ai sia teh Kawak? Cokotan itu cokotan bisi itu ya mau ngendeu ieu. Cokotan itu. Cek indungna harita. Bari ngagoengkeun si Kawak. Kawak anu kepaksa nyengir harita bari nang itu. Nur mak. Satong kikian mak. Si Kawak harita bari nangtung terus melongan jadi indungna. Oh, nyeri. Si Kawak harita bari ngusapan irungna nu asa panas tangkararan. Cokotan itu cau. Cangkang cau teh. Isi batur labu deuleu. Barangkir kitu harita ingkig ti kajauhan Pak RT anu manggul nonton sunung. Barang nepi ke badinya Pak RT kan saralak kebut atuh keur mah rada mudun di ongkoh. Ninggang atuh bujurna kana tembok. Aduh, Nardi sia teh alah. Nardi harita langsung we nyampeurkeun Pak RT. Aduh, Pak RT kunaon ieu teh? Kunaon sia teh aing teh labuh deulun make jeung kunaon deulun. Sia mana ieu nu ngalung-alungkeun cangkang cau? Si Kawak kalau ningali harita seuri. Nya cek wingo ge meunang hiji da mak.
Cek si kawak harita bari nuduh bari nempok ka indungna. Pak RT ret atuh. Sia teh kawak. Aduh, bol aing deuleu ieu mung nilai kurapan deuleu aduh anjir ha gelo teh. Cek Pak RT semengir harita Mang Nardi harita nutupan bibirna yang seuri teu kuat tantan mabari. Ningali Pak RT nu ngacaprak teu para rogo. Geus udang Pak RT mesti kos budak wae. Cek nari budak sia kasebelan tuh anak sia tuh waras si anak sia tuh kurang ajar budak teh kayak kawak sia kurang ajar cek Pak RT harita bari nunjuk ka si kawak anu sisirian we hantam indungna nu geus rai piat teras geuneuh harita era ku Pak RT kacida bisa nerana Astagfirullahaladzim ya Allah, ting ya Allah, hapunten abdi kaduh punang kalian kawas kieu ya Allah. Duh, salah naon abdi teh atuh. cek indungna harita bari ngadoang kana jelema anu maha kawasa lantaran ngarasa aneh boga budak teh bet kieu-kieu teuing kitu. Terus gitu si kawak leoso ini ting ka mana dekatnya Hoanda. Kawak? 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 Indungna harita gogorowang si kawak geus teu kana malan deui ting ka mana. Kemana sih Kang si kawak teh? Sugan tadi di dinya meureunnan. Ah, pueueuh. Aduh, ampun ya Allah. Aing mah bisa-bisa paeng orang kieu mah si kawak. Cek bapana harita meni aralna karanan. Pak RT harita anu diuk keneh dina teras Mang Dardi. Geus cai heula ieu Pak RT yeuh. Lain si kawak teh ka mana cenah? Budak alam jadah teh budak aduh ampun teuing. Teuing bukan di dieu cek keneh mah. Aing mah kumaha nya? Pasantren geun gara menetes ya joh. Ke pasantren ge apa sorangan teu lagi pernah di pasantren ge panana sekali itu jeung ini jeung bapana ka ditu. Nya jeung abi deh ka ditu dititipkeun ngahaja. Abi balik si kawak oge nuturkeun deui tukangeunana. Ampun kacida pisan si kawak mah. Cek indungna harita nu bebeja nya si kawak teh pernah di pasantrenkeun hadas dititip-titipkeun bari jeung mere beas sagala rupa. Indungna balik jeung bapana si kawak harita nuturkeun tukangeunana. Kalakuan si kawak anu memang bener pika gemeseun sararea. Lain kur bapa jeung indungna wae nu gemes teh. Tapi sararea oge ngarasa gemes ka si kawak teh lantaran memang teu euy-euy. Sedengkeun si kawak harita anu init tidinya. Si kawak nyimpang ka warung. Bunga tengok kebenaran barudak pemuda harita kenal longkrong bari gitaran di warung. Budak pemuda ngareret geus dewasa, budak pemuda mah umur barudak SMA we SMP. Rek ka mana sia teh kawak? Salah saurangna. Moal ka mana-mana wing mereka dieu we ngahajang ada yang kenu ngagitar. Cek si kawak harita. Alah sia kaos nu ngarti wae, cek nu saurangna deui. Nanya tuh udah ngerti wing mah ngagitar mah. Teu maok deui kawak. Oh paukeunana. Cek si kawak mun tenangna keranan. Nu boga warung harita keluar bari morongos ka si kawak. Awas ya kawak mun pepau ka aing ku aing diramponan teu kokon teh. Jadi ramporan kokot teh mun kanyawan mun teu nyantong yang kakauing atuh mun leungiteun mun kanyawan pek mun teu kanyawan wayahna. Sebut bangsa teh mun kanyawan. Cek si kawak harita. Goblok budak teh sia. Mang ya mie di mang. Mi ek meuli rek naon? Mantang nanyakeun rek meuli mang. Mi naon? Mi goreng mi rebus. Mie rebus we. Ieu tah ieu. Sabari hiji-hiji. Hiji we mang deh hiji geus seubeuh. Tapi payang tang ieu kan mang make nog. Make bawang nya mangnya. Mana duitna? Duit mang tenang tong sieun teuing atuh da. Was wing teh urang mana kitu da urang teh. Wing teh deukeut urang dieu. Moal nipu wing ah. Terus si kawak harita gerat atuh sararea harita seuri. Ningali tingkah si kawak anu lucu kadang-kadang pijengkeun hayang ngababu kana cukang irung. Si Mamang eleng-eleng harita da memang lumayan cenah. Cek si Mamang teh make enog 8.000 cek si Mamang teh. Kan ieu kudu make bawang jeung cabe sagala rupa, bawang beureum. Si Mamang pak-pik harita ngaladangan si kawak lumayan hijau ge 8.000 da di warung mah. Lumayan we 8.000. Ya kawak ya. Cik mang caina sakalian we. Sia teh make jeung marentah sagala Pan mang ngawarung atuh mang coba menuing nu ngawarungna sarua we meureun kaos mang. Tukang dagang teu ngomong dah heuhna meureun kawas kitu. Tukang warung mah titah-titah we kudu meuli meureun. Si kawak harita meneko harita dina meja. Pada di imahna tadi teh memeh sare teh geus dahar beak sagala rupa.
Ngarme euy. Cek si kawak. Ret sararea ngareret. Irungna nu sararea harita ngaringus ungas-ingus eueuh aing ngambe mie mah teu wayah kitu puguh we manghir jarak 2 kilo we mah kaameu nu lapar mah mie mah. Si kawak harita suruput. Barudak anu lainna harita ungas-ingus. Mang abg hiji we mang. Cek saurangna harita abg hiji mang. Si kawak lah aing ngabibita keur teu boga duit kieu teh. Tukang dagang harita seuri. Saya kara sabaraha urang ieu teh? Opatan emang. Cek si eta barudak nongkrong harita si kawak kena seuri harita. Mang. Naon kawak? Cairna saeutik deui mang. Atuh meureun mah karasa meureun. Nya karasa pan make bala-bala meureun mang atuh. Ieu bala-bala cairna eueuh bala-bala aya geura. Oh, Saeutik we saeutik hungkul. cek si kawak harita. Bari ngasongkeun mie anu tinggal saeutik deui. Caina harita dibere setengah sinu. Geus mang geus. Si kawak harita. Saterusna bala-bala disik-sik ku si kawak harita nu kebetulan aya bunting di dinya paragina. Saterus ku si kawak dicaosan di kecapan. Make lada eta bala-bala teh aya kana opatan diabrukeun kabeh atuh beuki pinuh. Si kawak paning ngalimet karana awak leutik oge jawara kana barahakan masih kawak ampun da. Sanggeus beres si kawak harita teu teurap terus nyarane si kawak teh. Golepak si kawak harita ngagolepak. Si kawak parona meletet we ningalikeun anu keur bararang dahar sawareh mah sawareh nuncan gitu da cenah sakabeh. Tukang dagang harita ngareret ka si kawak. Si kawak kalah kamolor kawak sia teh. Cek tukang dagang harita sedengkeun si kawak teh teh yang seuri we. Sebut tukang dagang sararea harita keur ngaladangan. Releng si kawak harita ngoreleng. Las we si kawak ngilas. Tukang dagang harita jongjon we ngobrol. Make naon deui ieu teh make endog maneh? Make mang. Si tukang dagang harita si mamang. Urat reret. Si kawak ka mana? Tuh ingat tuh. Tukang dagang harita langsung keluar muru. Urat yuk kawak. Kawak. Tukang dagang harita luat reret terus kegerowan. Aduh. Goblok si kawak. Aing katipu si kawak teh. Aduh, geus 2 kali aing katipu si kawak. Sedengkeun si kawak harita nu nyengir weh. Bari leumpang budak leutik geus pinter kana nipuna tah ka si mamang. Aduh beuteung aing seubeul yeuh. Alah. Aing geus jadi ngusial kieu beuteung teh ya. Si kawak harita. Si kawak harita langsung we rek ini tadi nama kabalong. Anu kabeneran didinya mah setiap imah teh hampir boga balong. Si kawak lol ka balong dieu katingali teu betaheun. Lol. Lol deui ka belang dieu. Si kawak oge harita teu betaheun. Di mana aing ya? Duh, nagog. Cek si kawak harita. Red ka pos. Si kawak harita nyengir. Ah di dieu we. Cek si kawak harita curang cileung. Kan baragadal we si kawak teh budak leutik da si kawak teh lain dewasa budak leutik. Harita kan purucut we si kawak di dinya di pos. Sanggeus kitu si kawak init ka cai terus omeh. Si kawak ngaleos harita bari cengar-cengir. Dina peuting harita kaayaan di lemur anu kacida pisan sepina. Lantaran memang hujan ngiripis nu tara biasa lagi sedila teu hujan. Si kawak dina peuting harita anu memang kakalayangan we pagawean teh leumpangan. Jangan paokeun si kawak mah. Di antara mah tara nu alus sabenerna si kawak maok teh. Aya buah naon we dihakan di dinya. Gitu ngan pedanya henteu kitu bangsa tara nepi ka dijual mah da can ngarti duit gede meureun si kawak budak leutik atuh. Ngan kitu we mun lauk oge aya baturanna bek moal lauk si kawak mah. Nu keur ngarona ge tungtuna mah. Mun aya si kawak di tanggal lauk we sarua bangsatan nu ngarona oge. Mun si kawak mah atoheun. Kawas dina peuting harita. Anu ngarona teh di antarana nyaetana Mid, Ika, terus oge Asep nu ngarona teh. Harita keur gararuntrang besup arasup posrona. Teu nepo si kawaknya euy. Keur waya kieu mah aing geus mawa beasna ieu sugan we gitu. Si Mid ka mana cenah bieu teh? Bareng ka mana nya? Teuing beureun rek nyokot Castro cenah bieu teh. Heueuh bener lah. Ai sampo di tukang aya keneh. Ya sampo mah ngan leutik keneh anjir sagede jempol paling we.
bajakeun bae lah sakade jempol ge. Coba itu anak tuh diukten lah. Maka juga jagang kawas gitu ya. Aing rek nyisihan bawang ya jeung cabena. Jeung lila si mintenya. Tadi pos tinggal 2 deui. Nyatana Ika jeung Asep Pungku ngadaguan mie dan cikeneh ngoreleng ke dapur. Atar dekat init ka imahna memang teu jauh ti pos rek nyokot kastrol cenah. Sedengkeun harita Asep anu ngeser ke belah kenca. Na sisi palupuh. Sep. Geura ngalat daun cau maneh teh. Nah, make jeung ngalat daun cau aya kieu, petak liwatna ge can asak. Lain teh ayeuna we atuh. Daripada ngadagoan ngadakul kitu juga ena nyokot ka ditu daun cau tuh belah itu tuh, tukangan pos tuh belah itu tuh. Kebon sampe. Releng hate Asep harita ngoreleng. Culang cileung harita ngan gampleng-gampleng harita daun cau. Anu alusna harita kadekan ku Asep. Besok mah bedog wae di kamana-mana ge di kampung mah. Lain keur ngahakan jelema lain bedog teh. Kitu we bangga butuh teh. Sok ambarkeun dirinya tah. Ame jongjon ke tukang siri lamin harita datang. Geus ya. Sok atuh geura isikan euy, tuh ditu tuh dina pancuran. Cek min harita. Kadieun teh beasna tah. Eta Asep kadieun tah beasna. Asep harita nyodorkeun beas. Mid anu diuk harita terus gogoleran. Sanggeus diuk gogoleran harita mid. Irungna nyar renyeuh. Jadah anjir ieu beuti kotok bobo ameurna hayam medut dina ieu palupus juga mah. Cek mid harita. Ah, heuh nya, naon nya? Cek Asep harita nu keur diuk harita dina sisi nanti dina taneuh anu ditilaman ku daun cau. Asep beki parah wae irungna mut-mutan wae. Aduh, belah mana ya si bangsat ieu? Cek mid cek Asep harita beri nutupan irungna nu katiga karasa senyengat nakaranan asa cikeneh nakaranan nampe kana irungna.